Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana, dina dinten ieu abdi bade ngawartosan warta ngeunaan pendaki anu leungit di Bukit Mangkrang. Yazid Ahmad Firdaus 20 genep tahun, pendaki anu dikabarkeun leungit di Bukit Mangkrang, Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu 18 Januari 2020 genep. Yazid parantos pamit ka kolotna Sabto Mulyadi sareng Rustiningsih dina wengi Sabtu 17 Januari 2020 genep pikeun ngalakukeun pendakian bebarengan sareng rarencanganana. Keterangan ti Sabto, tujuan putrana nyaeta pikeun olahraga sakaligus nyiapkeun diri kanggo ngiringan hiji acara. Dugi ka dinten Rebo 28 Januari 2020 genep, Yazid teu acan kapendak. Pihak kulawarga bebarengan sareng relawan teras ngalaksanakeun usaha milarian Yazid. Yazid sareng rerencanganana ngamimitian pendakian tabu 6,7 enjing sarta nepi ka tujuanna tabu 8 enjing. Tapi waktu turun ke arah pos 3, Yazid papisah sareng rombongan. Sakabeh rerencanganana bisa balik deui ka base camp, tapi Yazid can katinggali. Polres Karanganyar ngagerakeun anjing pelacak pikeun ngamaksimalkeun proses milarian Yazid, utamana dina wewengkon anu teu kahontal ku pengawasan petugas. Anjing pelacak eta difokuskeun nyusut jalur pendakian wewengkon leuweung, sarta titik-titik anu diduga jadi tempat terakhir korban katingali. Pemantauan dilakukan make drone deui saatos kaganggu ku cuaca ekstrim jeung halimun kandel dina poe sataacana. Drone eta ngarekap gambar ti pos pendakian kahiji nepi ka warung anu aya di lempeng gunung, tapi puncak bukit teu tiasa kahontal lantaran sinyal leungit katutupan bukit. Tim SAR gabungan sempat ngameu nu anyir pisan di sabudeureun pos 3 Tapak Nogo Bukit Mangkrang dina poe ka-10 milarian Yazid. Bau eta jadi petunjuk anyar nepi ka tim SAR musarkeun milarian ka wewengkon tebing nu curam di sabudeureun tempat kaambeuna bau eta. Bau amis eta teh sempet mere harepan jeung jadi fokus milarian Yazid. Nepi ka laporan papungkas tanggal 30 Januari 2020 genep tina petunjuk bau can keneh manggih nanaon. Usaha milarian dilakukan di medan nu hese pisan nyaeta tebing nu curam, sarta tim SAR masih teras usaha milarian Yazid. Usaha milarian Yazid dieureunkeun dina poe Sabtu 31 Januari 2020 genep nepi ka poe panungtungan milarian teh can kanyahoan. Sadaya usaha tim SAR gabungan salila 13 poe teu ngahasilkeun nanaon. Operasi milarian Yazid rengse tabu 4 sore tanpa kapanggihna tapak atau barang-barang anu Yazid. Ceceran baju, sapatu, jam tangan, nepi ka HP anu Yazid oge teu kapendak. Saatos dilakukan penyisiran jurang anu jerona nepi ka 200 meter. Tim SAR gabungan atos nyisir sakabeh jalur pendakian Bukit Mangkrang. Penyisiran dilakukan ti wewengkon puncak nepi ka pos loket asup. Kaayaan haru ngaliput lokasi. Para relawan jeung kulawarga silih ngarangkul pikeun silih nguatkeun hiji jeung nu sejenna. Bapak Yazid milih teu loba mere komentar. Anjeunna ngan ukur nyuhunkeun doa supaya putrana bisa kapanggih dina kaayaan anu panghadena saluyu kahoyong Gusti Nu Maha Agung. Sakitu wae warta anu tiasa ku abdi diwartoskeun. Abdi Gia Puspita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.